Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wakil tarsi dimanapun anda berada. Selamat WFT, selamat bergabung kembali tentunya masih di channel Tarsi Official. Contohnya jalan-jalan ya, badan nepangan pun lancet. Juga ayah kopi gratis. Oke, pun lancet teh salah satu pengrajin bakso. Dan gitu tanya, berang ngebian dan ayah sanakeun pokoknya mah. Yuk. Ikuti keseruan anak pokoknya mah kumaha prosesnya ngadamel bakso teh urang cicipi pasarangan. Oke. Orang perkilan itu urang garwa. Nah, warga alhamdulillah partos saya di Rokok Nakilance langsung disambut ku suara kompor gas. Jeung da aing manehna mah ketina getih Sunda gitunya. Kang Nurdin budaya pan beksong lagi. Ayo orang tepangan langsung dilanjut. Nah ya. Bisi disangka ye pendekar Yono pada dibongkar. Taya kilanceuk teh. Mun ta ieu teh salah sawios vokalis calung kapungkurna wargi lalawara teh. Pandi alhamdulillah ajana salah sawios pengrajin bakso oke tampaknya hanya produksi oke ngedarkeun ngical oke di pasarnya hanya mau di mana di pasar Banjaran di Gamona di Blok Tumaritis tuh jadi deket di Uing gitu di Giri Harjanya aja lah kok di Blok Tumaritis biasanya pengen langsung ke Jongkona siapa nih sekedap deui urang sakseni kumaha prosesna ngadamel eta naon baksonya oke bari nuju kopi jika memantap pokoknya ayo alhamdulillah lagi kieu taharingan yang kayak mah dulur teh di hari jual sungsung he terang jeung anu ieuna meureun hiji kebagjaan bakat ku atuh da bakat memang rumah satah anjang wargi matak sakalina kanjang sagala dibahankeun tinggal dikunci muri juane ke buaya-buaya hadir pokona mah alhamdulillah ke sakadap deui urang sakseni kumaha sepak terjangna ngadamel bakso teh nya. Mun kita bakso teh mah rupa-rupa aya bakso urat, bakso cincang dan sebagainya. Mohon ke kita kilanceuk urang keproan kumaha cara produksinya nya. Oke. Dilaleuh teh lah be. Jarang terjadi pan ngopi cawu jeung buaya mah. Oke, wargi, alhamdulillah ayeuna tos aya di tempat produksi anu tadi teh naon produksi bakso urat kalau kan seperti sebutin kilanceuk oge nuju naon nyitak nya urang teruskeun proses-prosesna naon wae oge kangge wargi Tarsi anu kalarosan aya di sabudeureun Banjaran anu teu can uningat tangtosna anu kalarosan incalan bakso biasa suping wae ka pasar ka Gang Tumaritis nya ka Jongkona kilanceuk oge pilih bade langsung ke Lorompokna mangga oh di Cinta Asihnya RT sampai kita di teh pokoknya ke RT RW orang terus ke dinya oh, yuk kumaha prosesna urang sakseni yuk dah pergi salah sawiosna sapertos kieu tangtosna ya pasti digiling si bakso namanya si bakso si daging nama ulah loba ting ditanya keur kieu mah namanya ada gede amat tiba lagi dah kurang bari kepoan juga bisa dilanoke aya nyaho ya proses saperti ya proses penyitakan karena awal nama ngagilingnya dari proses ngagilingnya di pasar terus nanti dari pasar tanah karorompok itu meureun hasil yang gilingan meureun ya tah biasa meureun oke gitu berarti jadi di dieu mah tempat produksina aya ngagiling mah di pasar cuman bumbu-bumbu tertentu mah aya namanya bumbu resep rahasia atau beda-beda pokoknya mah oke di Gang Tumaritis nanti di pasar teh lorosan mana hari Banjaran di pasar Banjaran di lorosan Blok Tumaritis lokasi teu lah kali lamun kali wetan
Cidemang. Ah, gitu wargi. Caket Cidemang. Ya. Anu kalau misalnya wargi Tarsi salah satu pelanggana Tiki Lanjut. Halo, apa namanya? Nah, ieu teh Raka Simpuri ieu teh siapa nih teh nya? Oke, Kang Kosna di itu wargi Tarsi anu kalangsan pelanggana siapa di mah terus terang deh panginten di jongkon nanti jantan teu nyayeukeun baso unggul nya. Jadi naon bahan-bahan kangge icalan baso dan kawisna meureun aya siomay oke aya nya. Siomay terus bawang kerar itu lah. Oh. Nah, ini kan baso oke hari anu super nama kita kan nyanakan di pabrik. Ieu mah produk lokal we kangge menengah ke bawah lah. Oh, jadi gitu wargi. Jadi ternyata sia oge aya khusus baso super mah anu ternama oge painternya. Tah eta. Di Pantangan. Tuh, aya jantan ieu mah produk naon sendiri di rumah ieu mah. Resep sendiri siapa di nanya. Oke teh siapa di unggul aya rai-raina raka-rakana ge sami dina naon teh usaha ada mah baso. Oke. Nah, prosesnya seperti kieu. Iya, uing menang nyobaan ya. Biasa ini. Pas cuci tangan lagi atau ya, pokoknya mah halal, dijamin lah. Pokoknya ngenting ya, biro anak kan bisa. Ayo koper masih kena babari ya. Iya itu lah itu. Masih lagi. Saya angkat. Ya nutus keinginan hilingna di pasar. Bilang jadian lagi. Iya. Iya. Alat perang. Senjata ya, perangnya. Kan bayar udah mau jadi bobo. Tentu mah jadi masuk lah, iya tuh. Atau steril atuh ya, aduh. Tapi di kumakan itu dia. Hari dia anak mah masih hati. Langsung. Gede ting teh ya. Baik tuh. Da manehna mah kara hitungan lagi. Pokona mah. Pokona mah mun aya nu galade pisan menang dilan nya kade. Mendingan nyanyi nya. Oh, baru kangen. Pagawaian enteng saya atas nanya. Mending kene nyanyi cenah. Ai manehna eureun nyanyi. Ai manehna eureun nyanyi. Kalkas ieu. Kan benten-benten nasib benten aya nya. Kampung kulo sami perjuangan jauh. Perjuangan. Ieu teh wargi salah serius calungers ieu teh. Lalawarati. Abi kita nyangka manehna kejeng kanu kieu. Baheula mah wah pokalisana calungers. Kan ikut ke sami ya nama hari ayeuna mah kan tempat tarang terus. Nah, kurang oke bener tuh. Itu tamat take. Bisi pajarkeun ya mah. Apa wing kita tadi ngomong vokalis yo calungers cing mecakan aya kene soran. Soran mecakan euy. Lamun naon ulah cika si Muay tadi langsung boboh si Muay teh. Cing, aya nyaho. Teh seueur aya cing lamun naon ieu ditungtung jalan mereka. Ayo nyanyi ayo nyaho. Ame sagala ge ai make seni mah panurang teh cing aya nyaho. Wah iya lah gitian Pak. Kan anu keun aya mah segala bisa. Lain ai biasana jagoan lagu naon wi? Biasana lagu naon biasana? Biasana sok lagu naon? Daun iris. Ya, daun iris. Coba. Ya bira aku yang cuma bibi teu bisa daun iris oke nya. Bro. Kepogo mainnya jadi nyanyi. Gening Kang Sule ge mah gawe bari nyanyi. Kang Sule tah ya menyi cing aya nyaho. Pokona nu lancar aya nu lancar lah. Ya lah pokona. Ame inget jam baheula cing lagu naon ayo. Mapai jalan setapak ayi. Aduh. Eta bayi atuh. Tuh bisa. Sok kulitna tuh. Ngajuk-juk dahi cilembu. Bari nyita kayaknya bari nyita. Panjang anu aya.
jalan jauh. Ah, iya. Nah, rengsek dicetak warginya kayak kan nyetak makan emer-emer gitu ya. Terus proses anu salajengna dilebetkeun kana pulang nggak? Nah, kana pulang Godong, eta. godong. Ieu teh digodong, ieu teh dugi kasak atau lebih setengah matang. Asa. Dugi kasak. Jadi upami tos diangkat di ditu, terus ditiriskeun di dia berarti tos siap dimakan. Dan cobian ku aya tuh. Nah, gitu bener. Biliar dicobian we ku abi. Nah, iya nya ya. Ieu teh dia langsung pakai pendingin. Karena ya pelanggan terus ngarantosan lagi. Dong coba deula. Dijamin halal ya pokoknya. Hanya bagi taksi pelanggan siapa nih terus terang tangtos nanya kumaha ieu rasana baso. Baso produksi apa nih? Tapi kang anu dacan terang. Dan biasa dongkap langsung ka jongkonanya di Gang Tumaritis Pasar Banjaran. Pasar Wetan bernyanya. Pasar pasar jasa iki aya gaduh anak buah. Oh di situ. Tuh di Arjasari ke Kang Sule aya cenah. Harus kene Jongko Andri lah. Nah, Jongko Andri di Arjasari. Jadi orang Arjasari anu kaleresan Korean tebih ka dieu aya di Arjasari ge Jongkona Kang Andri nya masih produksi di apa nih oke. Nah, proses letarnya ieu mah kurang tuang deui. Pan masuk kana pulang tak? Jahit. Prosesna saksen di deui. Pergi. Ulah disangka raket yuk. Karena saya badminton. Itu nah jahit kata. Iya. Ya. Nah, kami tos kieu berarti asak. Ya. Ah. Kan ya? Diiskeun di dia tapi langsung wae ka dieu nya, langsung. Capek. Wah, vegetasi ternyata di ditu mah hareudang, cek ekek mah kitu nya. Nah. Dina proses tadi teh didinginkeun, ditiriskeun. Pokoknya mah tos tiis, pangitna dipaksa pertos ieu tanya, saya hasil produksina. Ya, Iya. geresok ieu teh sababaraha jenis? Aya beberapa jenis cuman tak acan rek kabeh kan, namanya dua jenis. Ieu teh biasana ada mah sabaraha jenis? Biasanya ada mata 4 jenis. 4 jenis, jantan 5 jenis. 5 jantan 300-an, 500, 1000, 2000, 3000. Oh, 5 jenis. Jadi tinu pangmirahna dugikeun ka anu menengah ke bawahnya. Eta bisa tayeur contohna sapertos ieu. Nah, geresok bukan ieu. Nah, tayeu calon sabaraha ieu? Cepet namanya. Ya, ieu calon sabaraha ieu? Jalan 500. Tuh, pergi ieu teh calon 500. Calon 500. Nah, Ini jalan 1000. ieu calon 1000 war kita. Ini jalan 2000. Nah, 2000. Nah, ieu calon 2000 war kita. Janten sadaya nama aya 5 nya. 2000 nama tak jalan. Nah, anu 2000 dacan janten kan masih proses itu. Mudah-mudahan tah itu menang abi tadi calon sabaraha? Eta mah. Pararetot sama. Eta mah karena itu karena kate lompat. Karena kate anu tadi mah pergi. Digoreng. Itu urang teh lamun alus pasti diwadahan jika ieu pan goreng mah dibahankeun wargi tah kitu nya. Oke. Sabaraha tahun ieu terjun ka dieu teh? Hari eta mah lumayan lami lah di hari itu kan hari bahasa identik orang Jawa. Nah, orang Jawa. Nya mata kuring ge aneh ada lah cekelin orang Jawa cing teh kitu. Nggak cuman kan habis itu kapungkur kan ngiring ke Raka. Oh iya iya. Ngiring di damel di pasar dan Raka ada yang biasa nyetak pasar teh guruna ke orang Jawa. Orang Jawa. Hari abdi mah jadi orang Sunda kene di pun Raka. Di ngawitan anana nya. mun ya anak ngawitan mah ka pasar di Salapan dulu di Kapun Raka teh kan mulai
Kak Joko nyalirama tahun 2000-an lah, 2000-an. Yang lumayan lama itu 20 tahun. Tuh, Ayo kita jangota. makanya dawingnya kalengitan vokalis teh harita kan saya 7 tahun mah ka tukang. Kalau berarti nya gitu. Soalnya mah Nah, nyamperin aja lamun teras jeung vokalis mah ieu teh bakal eleh beureun ku pasti. Lamun tuluy mah mokara ada manehna mah wah pokona mah beak kudu cerita. beak turun di panggung teh manehna mah neangan gaji itu tah neangan tukang sate manehna mah. Tah kitu wargi sekilas sangtosna nya obrolan cukuring sareng Cilanceu. Alhamdulillah sangtosna cing lakung majeng nya. Amin, amin. Tak gitu sekali deui wargi Tarsi di mana wae ayana sangtosna anu kalersaan sok icalan baso di bumina atau nepi gaduh jongko baso kangge naon teh bahan-bahan baso biasa dongkap wae ka jongkona Cilanceu nyata di Pasar Banjaran di Gang Tumaritis nya di dieu tos lengkap di kawit basona mina aya nya Komplit mie perpasuan lah. perpasuan kang alat-alat baso mah tos aya di siapa nih nya. Oke, sekali dia lu tuh acan subscribe, sok subscribe heula nya. Oke, biasa di komen, di handapna, oke like, oke, mohon oke biasa dibagikeun video kana sanesna. Sementawis, mun bisa Sami-sami aja. diganggu ku abdi. Nganapun kan meureun teh tiasa juga makan. Dayangnya mah ya abdi. Nah gitu. Murah we mah tiasa mahana, aya mah ninggalan meureun kan aya. Udah mah kitu pan urang teh nya. Tios atahna we aya. Nah, cek urang oke bener teh. Nah kitu wargi. Udah panjang deui. Wah, pasti tambiang menit kabiti sih kana teh. Nah kitu. Ya, sekali deui mangga tiasa di subscribe nu atan subscribe, tiasa di komen oke, like-nya tong hilap, da biasa dibagikeun oke. Kange video anu ayeuna mohon urang cekapkeun heula kumaha parantos sonten. Insyaallah kita pang deui masih di channelna Cetarsi Official nya di sanajang. Oke. Tah, kan sayang. Nah, oke. Ini salah satu fan Cetarsi. Nah, yeuh. Sebenarnya mah ayi aduh rada tegena hate gitu. Naon tah? Boga budak ngefan ka Cetarsi asa masih tekuduh. Oh, batur ke pemain teh, tapi teu naon nyanyi. Berarti naon teh salah sabios pecinta seni Sunda oge lalamora teuing. Pan tadi datang Cetarsi langsung tadi dibengker sirahna. Aja gede. Iya. Oke. Kan dia atuh. Kan dia. Oke. Oke, Dek. Siap. Tonton terus videona Cetarsi Officialnya. Oke. Tangan aku mah tangan. Iya. Oke. Yo, rupina simkuring mangker lah. Kurang neraskeun di acara apa? Mohon jangan keresi pang-pang nama. Udah. Mau apa kali saja. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.